pangeran munteun ka manusia teh lain ku alusna rupa, lain ku luhurna pangkat, lain ku kasepna rupa, lain ku beungharna dunya harta. Tapi pangeran munteun ka manusia kana kabersihan hatena. Matak jaga riksa eta hate. Ari hate teh kamar dohirna Allah Subhanahu wa taala. Nya. Di mana-mana hatena rumuh, di mana hatena kotor, mangka nu bakal ngeunteung paranna ge bangsa-bangsa anu kotor, anu teu ngeunah, sirik, bidik, iren, panas, teh dudupak, lupak, kupat, semua teu kaopan, teu payaan, dengki, merege hese tuh. Pedit. Madea gelas. Ai gelasna bersih mah anu geus sia cai kopi, cai susu nya, cai orson, sirop. Coba lamun gelasna kotor, paling-paling cai kolomeran, nya, digemerong laleur paling oge, cai hujan paling oge, sekalian eta aya nu ngeusian bangsa ku orson ku susu, ari gelasna kotor mah jadi jipen minumna oge, bakal jadi penyakit. Anu penting urang mah bersih hate. Kacida bagjana pikeun manusia nu suku bersih kana hatena, jeung kacida rugina manusia nu sakotoran kana hatena. Model panayagan da kana lotor hatena teh. Heueuh sia mah. Hatena mah poe dicuci ku rinso. Ge, marukana ku rinso kumaha hate teh. Kunyaahan, ku deudeuhan, ku ulasan, ku asihan, dikirullah saban detik, saban menit, saban remhak, saban kiceup. Inget ka pangeran. Sebab barangna ibadah teh kepada urang. Nya. Mosok kena sok ginit kabeh ka Mekah sararea panayagan. Kabeh salat di Mekah jeung hareup ka mana? Kana naon? Kana Ka'bah. Anu hareupeun kana Ka'bah gigireun kencaeun katuhun kana Ka'bah kabehnya. Nya. Perlu dibuktikan ku urang. Ku dewek. Yen ibadah teh barangna ibadah teh kepada urang. Sok cabut Ka'bahna sok, leungitkeun Ka'bahna. Sok jeung saha maneh poprong-prong teh. Tuh barangna ibadah teh geuning manusia wungkul ieu teh nya kade ulah deuk nyemah Ka'bahna musyrik atuh meureun nyemah ka Ka'bah mah eta sok lamun dicoplokkeun Ka'bahna geuning papada urang Abdul Minanas kudu bersih ulah aya kadoliman saeutik oge nya. Cak kitu barangna ibadah teh nyieun kahadean ku barang Allah ka barang Allah. Cinekna ka saha pada urang sing alus lain. Paingan akang ka abdi alus. Heeh, macam teh oge. Nuhun Kang. Sama siuna. Coba la ilaha illallah. Dewek teh geuring saban peuting euy. Kukurilingan di lemur batur, ciciluweungan di lemur batur. Ngaganengan batur. Hapunten ka urang dieu sadayana nya. Bilih aya nu teu damang cing engal damang deui cing engal sehat deui nya. Mudah-mudahan ieu mah sanes bari nemongkeun ka parikelan ieu mah nyangakeun sabrang salayang. Lebet ka cabe mah teu. Nyangakeun hatur lumayan, lebet ka sae mah teu. Ieu mah mamanawiane etang-etang ngantosan pitunuheun. Urang babaloga nyangan sareng Cepot Putra Giri Harja 2 tulen asli nomor 5 dewek teh anak pun bapak panggedena lalaki lanceuk awewe unggul nu kateurehan anu kawaris lintang ti dewek kapercaya teh syariatna ku pun bapak hakikatna ku nu kagungan ayeuna Mang Asep parantos teu aya Mang Ugan parantos ngantunkeun dewek teh ena teh pangkolotna di Gili Harja teh geus jadi abah lo baru nyebut abah tapi beungeut mah teu robah anger we ganteng dewek. Heueuh sesok. Percaya kada dorong pangkasep atuh sanajan lakon alus. Teu biji we si Cepot Saputing moal rame dulu. Ya. Dulur-dulur dewek aya euy. Di komunitas Bala Putra Giri Harja 2. Penggemar dewek nu tebih anu caketna Bala Putra Giri Harja 2 anu diluluguan ku Bapak Adas Sutisna Cecep Ramdhani Sutisna Bos Tantan Kurnia sami sumpi eta teh
Kang Adas penggemar di pimpinan komunitas balap putra Giri Harja 2, Kang Adas Sutisna alias Kiprana jejak paranormal. Dewe mah jejak paranormal, jejak meri. Sok. Bray, mengenang zaman baheula. Wararaas. Kabayang tinggal tenangan. Dewek kemana-mana tara tinggal di Cipun Bapak. Bapak mudah-mudahan ditambah iman sareng Islam. Tara jauh dewek bapak aing di panggung dewek kan itu tukang gupluk we. Lain diajar gitu. Nuliskeun lakon. Lakah unyeng jeung beger. Kerasa nama ayeuna da. Geus sok sete. Aya ngagaleong saeutik. Balik. Balik kudu sampurna. Bisa dibedak, bisa bejakeun ka si guyur bae. Ingat baheula dewek bisa acan jadi dalang. Segala rupa kena usaha teh. Usaha naon wae? Geus kana dagang rongsokan kungsi. Bangsa dus kones ka pabrik-pabrik dewek teh. Dagang palet, dagang mebel, dagang bakakak hayam. Bisnis terus. Jual beli TV, kulkas. Jual beli harga diri. Dagang putu kungsi dewek mah. Dagang putu. Putu apa sih lain putu? Sok ditanggung ngahiung we geuning. Putu. Pengalamanana. Nah, tara eraan dewek mah. Pada magrib geus salat magrib nanggung hujan ngalirin sih. Teh kudu di naon dicerowok-cerowok tukang putu mah. Tara nawarkeun ku sorana ge kadenge geus garartieun. Anu ngarti eta liangna teh molongo. Amun dicocokan liangna ku putu teh. Mun dicitak tina awi teh nya. Eta mah euy ngalarisan euy belah. Tongo saeutik mah. Mang Cepot. Saha? Meser putu anjir awewe leucap euy. Geulis lumayan seksi pakaianna teh euy. Pakaian tidur teh anu nya. Anu carang tapi teh ketepona naon geuning. Sabaran Mang Cepot? Mirah neng 500 rupiahan. Alah keresan nuju tiris kieu mah. Kita nyebut tiris jo. Kelemeng pikiran aing jo kawar euy. Jo bray piderakaeun teh. Buah-buah ya jeung yo Victor. Victor teh. Victor, pikiran miring. Bade sabarahaeun. Cenah Mang Cepot ya abdi gaduh artos 10.000, meser we 10.000. Berarti beureun 20 sikieun. Lumayan dewek teh keluarkeun serolok laci teh. Cekot teh jodoh teh selek di. Cekot awi menang motongan kira-kira 10 sentian. Malolongo aja geuning nya awina teh. Cekot tina laci tari gunus menang ngahejoan di naon sebutan teh. Gepanan sup setengahna
tarigu asupan gula beureum timpah di ku tarigu pada bentuk seketik sifat ku curug lamo curugna itu mata beda-beda sorana teh terasa etik saeutik dewek mah royal nyieun 10 liang plak 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 jempe deui neungan teh ngawadahan kadang geuringna neng kot daun lap daun bola ku tisu anu pinu bulehot ya geuringnya ambarkeun tempo asap nyebul gitu cokot nah eta mah eta liburan beak ti karep aing boga panyakit liburan pohon di bubudak cak cocolok ngatingaleun belegu aduh atuh kumaha cocolok mah elah tobat ilaha illallah bingung euy ngareret euy kahanap kana taneuh eueuh awi hiji-hiji acak aduh bukan geus arasa sapuguhanana euy geus diganti guru anyar tenan guru antah deui bingung sulang silung kucurug panas kain teh euy wah gelek-gelek dasar otak make giver euy neng punten dewek teh naon sama wayahna mayu heula ka itu nih bari naon sama abdi bade ngadua heula nih sia mohon abeh raos karaosna pun neng sok atuh mah wah gelek-gelek cabah sleting selamat lain deh ku sleting ditojosna ku si Teddy tololkeun setengahna eta ucing cokot alhamdulillah euy aing ditampiling deuleuy alah ditamplokeun deui eta kudu meulina euy untung duit teh sakuan alhamdulillah bika kitu cang pengalaman dewe kecan jadi dalam dagang kalender kungsi aing mah wah kalender ciptaan dewek mah euy malarangsang dulu fotona foto bugil wunggul bika bitaeun porno kabeh foto doma di baru dikir jangan foto jerapah foto maung kuda cam kuda mah segede kieu samota eta gajah hargana sabaraha hargana dijual ku dewek 12.000 euy 12.000 salamarna teh 12 bulan oh sabulan 1.000 gitu jual mang sabaraha 12.000 wah teu nalawar deui ka ngantri nu meuli teh sok karis manis senyum kimpus 12.000 ikeun salamar tina karton teh geuning nya model kitu aya nu boga duit 3.000 sok kadangan teuk-teuk setengahna bere 3 bulan ku aing mah di Januari Februari Maret April Mei hingga Juni jadi ngikeun mang cenah abdi kudu 1.000 kok cepot sebulan tah kudu 1.000 mah bulan Sapar bisa cepotnya Sapar mah eueuh nabuh bulan rayaku mau dijual ku aing euy marema sabab sawah hapit rayaku mah tak kitu cang nya saya teh pengalaman saya nya pengalamannya ulah ora aing tos eta sakitu geus sakitunya saya nurutan ga terus gini Dagor sia ku aing. Merukana teu ngarti meureun.
cepot beke, cepot boke, cepot petet, cepot bisul. Nah, goblok gede sini. Jagor aing. Waduh nyamalan. Siapa nih mah? Ya pira trompet sedipek pereke pupus ku aing. Bina-bina teuing. Cing balik gutur. Saya Dagor wae. Yang dorakat di dewek sih teh. Dorakat di akang kumaha? Marukana kumaha didoakeun ku dewek menurut sia. Kumaha? Sing kabeureuyan ku trompet sia. Geus kabeureuyan ku trompet. Mun kabeureuyan ku trompet, kaluhur mah silungan ka handap akaran ieu. Sing bener euy ah. Ganti laguna Isin ku Bapak Mamat. Ahli Pancasilat Bapak Mamat teh gabungan maksad teh. Ahli seni wungku urang dieu teh. Tukang benyang ongko Bapak Mamat teh. Ganti laguna tur. Ganti Lagu naon? heh pokona nu pangeunaheunnana sadunya we sok. Lagu naon sing kahayang? Teu kolostomo. Naik. Heh ah tong tuak taek sia teh. Ayo we naik. Sok. Lagu naon ieu? Kolostomo. Kolostomo. Ya. Ini bosen kolostomo. Bae. Sok. Ini kolos wae atuh. Hayang modaran ka dewek tukang trompet. Dicarek teh kalaka ngahajakeun. Cing tong diantep atuh. Wah kawung cenah Cang. Hidup pengantin istri sareng pengantin pameget hidup.